Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Elang Tunggal. Ajengan punten bade naros ari pelaksanaan taraweh anu 11 rakaat ku cara 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ditambih 3 rakaat witir. Kumaha teu masalah? Jawabanana upami urang ngalaksanakeun salat sunnah taraweh kurang ti 20 rakaat kaya ning 2 rakaat atanapi 4 rakaat atanapi 6 rakaat atanapi 8 rakaat jeung saterusna eta salat sunnah tarawehna sah-sah bae. Ngan lamun 4 rakaat nya pahalana 4, lamun 8 rakaat nya pahalana 8, mun 20 nya pahalana 20. Salajengna rek sabaraha bae rakaatna salat sunnah taraweh kedah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Teu meunang di 4 rakaat sasalamkeun atanapi 6 rakaat disasalamkeun, teu meunang. Di madhab Imam Asy-Syafi'i sabab khilafal masyru'. Sakumaha keterangan dina kitab Busyrul Karim halaman 316. Falau ahroma bi aktsara min raqaten, lamun masih jalma ngalaksanakeun salat sunnah taraweh dina nalika takbiratul ihramna niatna leuwih roba tinimang 2 rakaat kaya ning 4 rakaat disasalamkeun, dina praktekna henteu 2 rakaat salam 2 rakaat salam tapi 4 rakaat kakarak salam atawa 6 rakaat kakarak salam, kitu teh amidan aliman secara ngahaja tur apal hukum teu meunangna. 4 rakaat kakarak salam teh apal kitu teh teu meunang, apal kitu teh teu sah. Tah dipaksakeun 4 rakaat kakarak salam. Lamtan akid maka teu jadi salat tarawehna, teu sah salat tarawehna. Wa illa lamun teu ami dan aliman, lamun teu dihaja atawa teu apal kana hukum teu sahna 4 rakaat disasalamkeun, in aqodat naflan mutlakon, eta salat sunnah tarawehna jadi salat sunnah mutlak, henteu batal secara total. Salajengna walawik tasoro ala ba'dil isyrina, lamun masih jalma ngawungkulkeun salat sunnah taraweh sebagian tina 20 alias ngalaksanakeun salat sunnah taraweh kurang ti 20 kaya ning 2 rakaat atanapi 4 rakaat atanapi 8 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam ngan kurang ti 20 soha salat sunnah tarawehna sah-sah bae. Wa usiba alaihi jeung bakal diganjar sa alaihi atas isi jalma sawabat tarawihi kalawan pahala tarawih. Ngan anu 8 rakaat nya pahalana 8, anu 20 nya pahalana 20. Khilafan libadihim, berbeda pandangan dengan sebagian ulama dina harti anu ngawajibkeun kudu 20. Tapi cek pendapat nu kuat mah nyaeta mesing 2 rakaat ogenan atanapi 8 rakaat ogenan sah tarawehna. Kama maro sakumaha keterangan anu geus kalewat. Wallahu a'lam bissawab.